Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sareng simkuring di tilu channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu dikarang ku Abah Kampung di Cianjur. Kumaha palawargi? Darabang sadayana. Alhamdulillahnya. Hari darabang mah simkuring ge alhamdulillah judamang ya nama. Sumangga kepala wargi pemirtu anu mikaresep mikalandep kana ieu carita dongengna urang lajengkeun dongeng nu kamari katunda nya waktos dinten kamari katunda urang napak tilas dongeng kapungkur waktos urang keur alitnya sok seuring resep ngadangukeun dongeng Wakepo, Mang Barna, Mang Jaya, Mang Dedi Nata nu ti Sukabumi teh nya saha gitu. Mohonnya anu mana Wakepo sareng Mang Barna mah terus ngantunkeun urang sadayana nya pamirsa. Terus almarhum mudah-mudahan anjeunna Wakepo Mang Barna ditampi iman Islamna, dicaangkeun alam kuburna, dihapunten sagala dosana. Amin ya Allahumma ya amin. Ya guys, sering ka simkuring Kang Dek tilu channel durasina rada panjangan. Da tibah kampung atuh kumaha tibah kampung sakieu. Nya seueur anu mikaresep kana dongeng teh aya di Cikidang Kang Galang senang pisan kana dongeng. Kakang Dibra Tigarut, Kang Denden Gondrong, Kateh Berlin nu di Jerman ge saing ngadangukeun cenah pamirsa dongeng karesep nya tep dugi ka Jerman. Aya nu di Arab ka si Bunda Alea tah. Saing ngadangukeun dongeng dek tilu channel teh. Teras ka Cianjurna Kang di channel Kang Ramdhani, ka CSC, ka Karuhun Abah, ka Celastri paling senang Celastri sareng Cek Sri. Resep pisan kana dongeng teh nya aduh. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun wae dongeng anu katunda waktos dinten kamari anu ngabantun judul wawales kanu telengges kumaha ieu jujutana carios dongeng sumangga kaparayun sadayana di situ di suku Gunung Anjung aya hiji padepokan silat nu dipupuhuan ku hiji jago pilih tanding nu teu aya can aya nu mapakan kana elmuna. Eta pupuhu nu katelahna kirak sabala hiji jago anu geus moyan di dunia kajawaraan mah. Adat pangadatanana kirak sabala kejem jeung telenges kasasama sahau kadua gaplok teu kaop kasinggung hatena sok naik darah manehna mah. Hampang leungeun
main gaplok, main tampiling. Loba jelema anu ditampiling ku manehna sampai katutung pipi sabelahna da kirak sabala ngagem ilmu semu gunting. Sekali nampiling teh pasti weh tutung di sabelah. Ari kirak sabala boga paguron anu dingaranan paguron careuh bayangan. Anak buahna ge loba aya ka 20 jelema mah. Nya kitu anak buahna kirak sabala sarua jeung jadi guruna kejem jeung telenges sok ngaranjah ka pilemburan. Sok main cokot kana barang batur teu nyaho batur anu keur sangsara. Nu penting mah manehna senang-senang. Teu loba wanoja nu digadabah kahormatanana, disiksa indung bapana, dikupun harta bandana. Anak buah kirak sabala kejem jeung telenges. Loba lembur-lembur anu diranjah seperti kampung Cijambu, kampung Pasir Bayur, kampung Talaga, malah mah sampai nepi ka lembur Cimaskara. Eta lembur pernah jadi korban katelengesana anak buah kirak sabala nyaeta anggota careuh bayangan. Di hiji poe kirak sabala keur diuk dina kursi bari dibarengan ku hiji budak lalaki nu kira-kira umurna 10 tahun. Keur ningalikeun anak buahna anu keur hut-het latihan di pakarangan imahna anu lega acida. Kirak sabala diuk bari sidengdang bari ngaroko padudan menik siga nu keunah naker. Anak buahna sapasang-sapasang keur hut-het mainkeun silatna, dilatih ku hiji jelema pangawakana jangkung gede keur ningalikeun eta anak buahna anu keur latihan. Meureunan eta teh komandonna nya, komandon latihan. Teu silila kirak sabala ngagorowan eta komandonna. Juret, kan euy sakedeung. Eta anu digorowan ngaranna si Juret ngalieu. Bari buru-buru nyamperkeun kanu jadi guruna nyaeta kirak sabala. Aya naon pangarsa ki guru? Nyauran abdi ki guru. Juret euy kan euy aya piomongeun aing teh ka maneh. Mangga ki guru. Terus eta anak buahna nu katelah si Juret diuk hareupeun kirak sabala. Kumaha Juret euy? Anak buah maneh geus bari sacan kana silat. Alhamdulillah ki guru. Geus aya kamajengan ayeuna mah ki guru. Geus loba anu geus jarago kana main pona. Biasa ki guru. Can sampurna. Alus Juret euy. Kudu kitu anak buah aing mah kudu jago kabeh. Mohon ki guru. Siap ki guru. Aya naon atuh ki guru? Ngagoroan sim kuring ki guru teh. Kieu Juret euy. Mana anak buah maneh? Si Hayung jeung si Kiwil. Itu ki guru. Manehna keur nyar bako ka warung teu kuat hayang ngabako atuh ki guru abi ge. Siapa kana ngabako beuki. Kieu Juret euy. Bulan har
hareup urang ayakeun acara naon Ki Guru? Urang ayakeun acara tanding jago euy. Konangan kabeh jago-jago nu aya di Tatar Pasundan ieu euy. Hayang nyaho aing mah. Di Garut, di Tasik, Sumedang, kabelah wetana onang kabeh jago-jago teh. Mangga Ki Guru, mangga. Eta kumaha euy? Si Danten masih keneh muntun ka kaula. Nya Ki Guru. Ki Danten mah rada pedegong Ki Guru. Sia-sieun ku si Danten, Juret. Eueuh keur kaula mah Ki Guru. Oh zaman sieun piraku atuh. Murid Ki Guru. Sieun ku si Danten mah eueuh ti dituna Ki Guru ah. Alus Juret euy. Anak buah aing mah tong aya anu sieun kudu gede kawani. Sumuhun Ki Guru, sumuhun. Emang aya acara naon Ki Guru? Jago tanding meh naon Ki Guru? Iya sia belagu. Aing hayang nyaho anak buah aing atuh. Geus jago can. Hayang ningali main pona, main silat geus aya kemajuan can. Ragu mampu dilatih ku maneh sia ka Paranul. Oh, siap Ki Guru, siap ya. Artos anu Ki Guru. Gitu pamirsa obrolana Ki Raksabala jeung si Juret. Yen bulan hareup rek diayakeun anu jago di pagurona careuh bayangan. Para jago-jago diondang, kita diondang ka si Juret. Anu ti Garut, anu ti Sumedang, anu ti Cileunyi, ti Majalaya, di Majalengka kabeh para jago kudu diondang kitu deui kabelah kulona Banten, Bogor, Sukabumi kudu diarondang kabeh. Tok Ki Raksabala deui ngomong ka anak buahna nyaeta si Juret. Juret euy, kieu euy. Aing teh rada hariwang keneh euy di dieu di persilatan. Ya teh euy. Aya naon kitu Ki Guru? Hariwang kunaon Ki Guru? Soalna kieu ilmu aing can aya nu bapakan sampai ka ayeuna oge. Tapi ceuk guru kaula nyaeta Ki Weling, ilmu aing bakal habis aya nu mapakan ku pawaris ilmuna si Cakrabuana. Emang saha Ki Guru Cakrabuana teh? Ari si Cakrabuana teh eta teh musuh satu kabubuyutan guru kaula nyaeta Ki Weling. Diheulakeun dina masa jagona ngerebet euy ngaran si Cakrabuana teh can aya nu ngaragrageun. Kitu deui guru kaula Ki Weling. Duanana sarua jago. Tapi guru kaula ajal binasa eta ku si Cakrabuana teh Juret euy. Oh, jadi guru Ki Guru eleh ku si Cakrabuana. Juret euy, eleh katitih pangarti. Sabab si Cakrabuana euy elmuna ahing ngagem ilmu serat jiwa anu dikombinasikeun jeung ilmu Pancatunggal. Kuring teh mampu ting moal ngahareupan eta mun dina engke panggih jeung pawaris ilmu si Cakrabuana. Tapi si Cakrabuana mah ayeuna geus tilem, geus aya 30 tahun eueuh bejana euy.
manehna ngarumpi diri ting di mana. Da manehna hayang pasrah meureun hayang micen elmuna teh teu bisa dipiceun euy. Mun can diwariskeun ka hiji jelema. Oh, kitu ge gurunya. Aing ge guru teh ilmu sajiwa teh. Heuh. Aing ge ting mampu ting moal lamun ge hiji waktu tarung jeung pawaris elmuna si Cakrabuana. Guru aing oge hancur jadi lembu. Teu heula keluar cocok patutunggalan di Gunung Cikuray nu aya di Garut. 7 poe 7 peuting guru aing eleh juret euy sampai ka hancur lembur. Ceuk kira sabala nyaritakeun lalakon guruna nyaeta Ki Weling. Ki Weling hiji jago nu pilih tanding dina masana. Gerebet ngaranna di kajawaraan mah. Tapi aya lawan anu bisa mapahkan kana ilmu Ki Weling nyaeta Cakrabuana ngaranna teh. Tapi Ki Cakrabuana geus aya 30 tahun mah eueuh mun ngawurkeun diri di dunia kajawaraan geus tilem geus ngarumpi diri geus bungeun mikirkeun dunia kajawaraan. Kitu ceuk kira sabala nyaritakeun ka si Juret. Keur ngobrol kitu torojol anak buahna nu dua nyaeta si Kiwil jeung si Hayung nyalampeurkeun bari mawa Bakomolet. Di mana maneh Kiwil? Aduh. Sia mah ulin wae. Tas meser bako Ki Guru, tas meser bako. Piwarang Kang Juret Ki Guru. Ceuk si Kiwil ditempas ku si Hayung. Fuk di guru piwarang meser baku ku Kang Juret da karesep Ki Guru cenah ya Bakomolet teh. Mangga Ki Guru ya bakona. Siapa ngarti wae ka beki aing teh. Terus kira sabala nyokot eta Bakomolet anu dibawa ku si Hayung jeung si Kiwil. Terus diseugeut pladaung haseup mulek. Kira sabala ngenyot eta bako anu dilinting ku tangkal kaung ku tangkal kaung. Ku daun kawung pelenyun bangun nikmat naker. Kieu Hayung Kiwil bulan hareup urang diayakeun anu jago euy di tempat urang ieu. Maneh kudu siap-siap ti ayeuna tatan-tatan latihan anu suhun. Aku anak buah aing ragrag. Ku paguron batur. Wah, tong elakeun aing sia maneh Kiwil. Hayung. Syuhun Kang Juret, tenang. Kiwil atuh dilawan. Syuhun Kang Juret, tenang be. Apaan abi kurang mesti dibere urus ku Kang Juret jurus cokot dage sia mah anger ngagunakeun teh cokot dage we kalau kitu sia mah nu mau tekar atuh nu hade amuna sia teh ngagunakeun jurus eta wae sia mah nyobotan kantong semar batur ilmu teh kitu patut sia mah. Apaan ti Kang Juret guruna. Make jurus naon atuh? Oke urang Kang Juret. Ceuk si Hayung kasih Juret. Geus aya nama anak buah maneh cenah geus latihan ge sore euy. Pan kade yeuh anak
anak aing ya si Baron Ludra kusia kudu dibilang di gemleng latihan di anak buah aing anak aing si Ludra. Siap Ki Guru, siap. Kirak sabala terus marintahkeun ka si Juret nitah anak buahna geus latihanna da ayeuna teh geus sore. Terus si Juret ngeprokan anak buahna nitah areng geus tina latihanana. Anak buahna geus teu kudu dititah 2 kali cing koloyong kasarisi aya nu di dieu, aya nu nyahunjar, aya nu ngobrol jeung babaturanana sewang-sewangan. Kirak sabala anu diuk di baturan ku anakna nyaeta Baron Ludra terus ngusapan sirah anakna, Ludra maneh engke geus gede kudu jadi jagoy, maneh nu bakal jadi pawaris ilmu Abah Ludra. Iya tuh bah, kurang oge hayang bah, hayang jadi jawara bah, hayang jadi jawara pilih tanding bah, oi. Hayang cici jualan, menjualan, kayak orang nanti deh, nyak menjualan. Siap Den, engke jeung Mang latihan deui lah. Ku Mang dipoles ilmu dasar nama. Pokona mah Aden bakal jadi jago pilih tanding pawaris ilmu si Abah. Nyaman, orang mah hayang jadi jago mang. Becek eta budak bari surah seuri. Kirak sabala bangun nu atoh. Lantaran manehna hayang boga budak lalaki teh hese. Pamajikanna salima-lima. Budak tinu pamajikan kahiji sampai kaopat kabeh awewe hungkul. Ari pamajikan nu kalima karek boga anak lalakinya eta si Baron Ludra. Kacida atohna kacida dipubujuk ku heunana ku jadi bapana nyaeta Kirak sabala. Adatna ge teu jauh beda jeung nu jadi bapa. Gede amek babari kasingung. Tampolana anak buah Kirak sabala ge sok aya anu dicarekan, anu ditajong, anu diciuhan. Buah muaragrag jauh tina tangkang. Kitu deui si Baron Ludra adat pangadatanana teu jauh jeung menjadi bapa nyaeta Kirak sabala. Geus katemong ti budak keneh oge adatna. Geus minculak kanu saluhureun teh. Kirak sabala terus ngomong deui ka si Juret. Juret. Naon Ki Guru? Aya naon Ki Guru? Mangga lajengkeun bade nyaros naon? Kieu Juret euy. Aya lemur-lemur geus diranyah deui can. Atos Ki Guru karek 2 poe ka tukang geus diranyah. Kampung Cijambu, Kampung Pasir Bayu, Kampung Talaga, sampai ke Kampung Cimaskara geus Ki Guru geus diranyah. Alus kudu kitu euy, ranyah kabid hartana Juret. Siap Ki Guru. Ngomong ke mereka anu jago, kudu sagala aya Juret euy, kudu ngaranyah heula pilemuran. Mangga Ki Guru. Ke anak buah orang titah ngaranyah di pilemuran. Tapi ke pilemuran Curug 7 macan tepi Ki Guru lantaran kidanten sok ngahalang-halang wae. Si danten mah kudu di binasa euy ke dina anu jago onang eta si danten teh.
nya Ki Guru siap ke urang onang ke lamun manehna mung ngiluan kana adu jago wah urang podaran we Ki Guru gitu Juret manehna nolak podaran we lah kuman mangga Ki Guru hayung kieu Aya naon, Kang Juret? Aya naon? dahareun euy geus aya can euy di dapur Tos asak, Kang Juret. Apaan geus masak si Eno. halus Ki Guru kumaha bade tuang heula atuh Ki Guru saurna itu tos arasak tuangeun Juret euy aing geus lapar tapi dah rei isukan deui Juret kunaon kitu Ki Guru bet isukan deui waktuna ayeuna kaburu beak Aduh, atosan pamirsa. Kirak sabala tuangna enjing deui. cakeun Pak Kampung aturan enjing deui tuangna cenah kirak sabala. Hatur nuhun kepala wargi sadayana anu tos sami manco kana acara dongeng Sunda D3 channel dina lakon lalampahan Jang Dodo dina jejer cariyos wawales kanu telenges hatur nuhun ka sadayana sim kuring ngeda dihapunten samudaya kelepatan sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui per mios assalamualaikum warahmatullahi